Aduh, jelema teh kemana? Oh, sare. Kurang-kurang sare ongko ngomong tarahe es aing. Euy. Gan, Aing ngomong tara sare. ya aing mah teu sare ieu mah aing gogoleran hungkul. Ngalenyap we nya. Teu aing bener ieu mah aing dulu barudak serap. Aing make lampu tuh aing mah aing naon kan? Es wae kegiatan. Itu es aing sebenarnya mah gogoleran hungkul. Da aing tadi teh nek kegiatan keluar orang batur aya acara kan urang tuh ka mana ieu? Mau kemana-mana, ini baru dak loba cah yang ditelepon nama sare ini. Coba budak teh. Aing teh gogoleran wae sare mah teu aing juruban serap ieu teh. Kegiatan urang ieu teh. Wah maksud aing mah ya. Iya emang nang ya. Cenah kajak ka mana tuh aing ka aing? Ya paling nongkrong di hareup gitu. Nongkrong garep. Oh, pegawean. Atuh hayu aing daripada gogoleran wae kieu mah tapi da teu molor anger teu aing mah. Tara molor aing tara molor ti beurang. Untuk ngomongna tapi sia keur beureum wah yang tempongna ge diudangkeun korohan gitu kadenge aing. Oh da aing ceulihna maksudna ditutupan gitu ku ieu ku lap. Itu rek hareup mah. Atuh hayu aing da barudak.